Kang, ari bahasa Jawa na keur naon-naon? Sana mah lagi opo? Oh di balong di sawah. Di balong we atuh, di sawah mah tuh keur Ayaan di kitu nya. buat. Dia tuh bawa ya nak. Bawa atuh. Aing Ongko deui anu ngajak tututna. Kadia bro, kadia sia, kadia. Oh di balong di sawah. Di balong we atuh, di sawah mah tuh keur Ayaan di kitu nya. buat. Dia tuh bawa ya nak. Bawa atuh. Aing Ongko deui anu ngajak tututna. Oh di balong ieu euy juga jero balong. Enam. Lobasan ieu moal menang-menang atuh lobasan ngomong mah. Daet merenya. Tuh loba euy roy tutut mah roy. Dia roy turun. Tadi anjis ka ketua eta nih tah turun. Anu mau ember saha eta? Urang dewe nu turun. Sok turun atuh. Aing iya. Nu hayang tututna ge saha? Aing mah. Sok uing mah nuduh-nuduhkeun. Mana? Heuh sok sasar. Wah jero euy. Uya, Aya dua seki. Terus lempang ka dia. Heeh, tak atuh angkat barang bang di dinya meureun. Iya. Heeh. Oh, roy belah dia mah euy. Teu bisaeun nyasarna nyasar naon atuh eta mah? Tutut. Ih. Tuh di dia mah. Tuh Di gitu. ditu. Wah, Sok kadinya. jero cenah ieu teh. Keun bae atuh engko hayang tutut cenah. Sok teh di dinya. Oh, jero ieu mah roy. Heuh keun bae atuh ngaranna ge balong geuning. Aing euy. Sok riweuh ieu mah gandeng wae. Ih. Aing mah Sok teh dina paralon teh. aya ieu tuh loba di dia mah. Heeh di dinya. Tuh negara dia roy euy. Udah hurungkeun sanana. Cenah mah geus ngagolak. Oh, ngagolak. Caina mah. Aing mah jero atuh uing da. urungkeun. Tuh loba euy. Lila san tu da Cicing ieu ieu. loba negara dia tuh. Sok atuh. Geus caina geus ngagolak. Geus tinggal ngasupkeun bae keong ge asupkeun beuki lain. Keong mah karasawa cima. Nah, sugan teh cenah beuki keong oge. Roy urang ala lah, anu beunang mah ala. Heeh. Dalalinda roy geuning tutut teh. Heueuh atuh lindeuk. Roy aya kijing. Arah keong tiupan. Lah, Kijing mah. wah loba euy. Menang can atuh eta. Lila Geus roy ye aya We kijing. juga nu heueuh dongkona mah. Aya keong. Nempoh ya, apa nggebruskeun gara cai? Ya bagian mawa atuh. Anjis ayeun naon ieu? Tutut. Katut ka bagedor cau. Lah tadi mah sugan teh. Anjis, ieu mah. Sugan teh hurang tadi mah disasar. Ih. Teu Geus balik lah loba pisan sakitu loba oge. cenah. Manyare kan seuma. Teuing tah aing mah teu apal ah. Aing jadi Parahna ieu mah. wah aing mah nyarekan geura ieu si emak. Tuh. Kadia bro, kadia sia. Duh aing balik kumaha aing geus dicarekan itu euy. Tadi diajak ka sawah dibuat embung daek ulin tuh da. Tuh. Alhamdulillah daek mah ulin kana balik nyaba menang oleh-oleh. Sadih. Aya wae deui. Si Abah itu mau naon kan? Tunda heula di dieu ah. Kuat teh. Cai heula. Yang mau naon tuh si Abah kan? Penasaran aing. Naon ieu euy? Aduh, anjis di Jogja ieu mah euy. Nya naon ieu? Diam beres. Anjir. Maka mana ieu keresek? Kacida ieu jalma mun aya nu madog teh aduh ampun ieu oleh-oleh pamere aing kumaha ieu atuh. Aing mun kapangis ya ku aing rasakeun. Alus, Naon atuh? alus. Kerege datang? Wayah kieu karet balik. Atuh kumaha pantas ulin? Gandeng. Dititaku indung mah mungul. Di mau cai-cai acan. Nyaho kalau teh tekang buburu. Cicing hidung naheur cai buru-burukeun balik. Ari ulin teh. Tara inget kana waktu tuh da maneh mah. Ngapai geus kitu teh? Hayo we beberak-bekan. Ya gandeng ya, tuh mau naon ya, tempo. Aduh, keheula jang. Aduh. Aduh. Jang, ieu teh oleh-oleh.
Heeh, engkop. Tadi geus ulin ti babaturan. Ih, syukur teuing aya kajenengan Mata maneh. teh ulah sok beberak bekan teuing. Nuhun ih, kata budak inung san parat ngomong geus ngaleosa. Kaciri budak mantang mah tapi akeun bae da mau oleh-oleh ke rumah heuh syukur teuing Roy maneh hidang ka emak tuh mangkali emak teh namanya hayang nu kieu teh. Aduh, Roy. Ieu kumaha ek diraosan Roy. Ieu si Roy mah rezeki ke emak alhamdulillah. Aduh, mun digareulis kieu mah kroni nya cing ngaraosan kumaha. Ini rangu kieu Roy. Aing ngamana keresek budakin. Digan ngunaheun Mak Uning euy. Mak. Kan naon Mak? Lu juga ngunaheun kitu. Lah, itu si Roy tas ulin, di babaturanana mah oleh-oleh nya kumaha teh keur diraosan. Heuh nih. Mani renyah raos mani. Kok bapak rek moal? Heeh, sok masaan atuh. Sok. Ngunah Mak euy. Ngunah. Nah, tuh mani kriuk-kriuk renyah. Kok hayang keneh mah? Lain teh Mak. Wah, Keresek juga aya naon tempat tempo wae. urang teh leungit keresek. Kalau sabuat nyeribeutkeun dicair di ditu teh natugu dikaitkeun. Leungit keresek. Da aya ieu sarua Mak. Ih. Ya Iya, toy kita atuh mah mama da mah urang mah. Yo, mama oleh-oleh ti si Roy, mama. Di sarua pisan ieu na teh. Tentu, Ah, Mak. mani rudet ka Bener, budak Mak. balik. Bener ieu mah sinya anageun urang ieu mah. Da ngagantung itu tuh sarua nya nage. Naon eta teh naon? Bener ya man urang mah nu abah mah coba geroan si Royna gera abeh puguh. Abah. Aing mah. Roy. Aing Roy. naon atuh geus sok gandeng ieu Dia, mah. kadia. Naon? Sok duk di deui naon-naon. Yo. Ieu maneh mawa ieu ti mana? Ek nanya emak ieu. Jangan ti babaturan. Gandeng di babaturan yo. Ieu teh emang bawa maneh. Ngan lain hak maneh ieu ku emang geus didahar ieu kumaha urusanana ieu. Ya, mah cek abah ge ieu nya abah sok tanya sekali. Jangan ti babaturan. Maksudna ieu keur saha ieu? Ieu keur budaknya nya da geus jelas nu abah ieu mah. Tuh, nya. Maneh masuk ngadoleksakeun ka indung teh mangkaling eta dadahareun teh geus didahar kumaha erek kumaha urusanana maneh. Lampahan teh geuning kitu beuki gede teh beuki teu waras maneh mah. Heup. Tah. Ieu marajal ieu. Nah, lu berdal. Hei, kadieu lah. Ngomong ah. Udah mantap udah kitu tah. Kadieu buru kadieu sia. Kadieu. Ang ari bahasa Jawa na keur naon-naon? Nama lagi opo? Ari bahasa Jawa na kumaha kabarna naon? Piye kabare? Ari bahasa Jawa na pamajikan geulis naon? Bojoku ayu. Saha si Ayu sok? Geulis saha jeung uing? Ngaku. Saha sok si Ayu teh sok? Bohong, kapan sia?